Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran basa Sunda di kelas 7. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan iklan layanan masyarakat. Sateu acana hidup kantos ngadangu ngeunaan istilah iklan atanapi iklan layanan masyarakat. Leres pisan. Iklan biasana muncul di TV atawa di jalan raya. Anu wangunna teh sapertos baliho atanapi spanduk. Benten sareng iklan anu aya di televisi. Ayeuna supados hidup langkung ngartos deui ngeunaan iklan layanan masyarakat, hayu urang pedar sasarengan. Mikawanoh iklan layanan masyarakat. Iklan atawa sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun, nawarkeun, atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Iklan teh aya nu disebut iklan komersial, aya patalina jeung keuntungan, aya oge anu disebut iklan non komersial. Iklan layanan masyarakat kaasup kana iklan non komersial. Iklan dibagi jadi dua, aya iklan komersial jeung iklan non komersial. Iklan komersial contona iklan anu nawarkeun produk kadaharan atawa iklan nu nawarkeun produk sabun. Sedengkeun iklan non komersial contona mangrupa iklan layanan masyarakat anu henteu ngandung unsur nawarkeun produk. Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeun ka masyarakat bari henteu miharep kauntungan material. Maksudna umajak sangkan masyarakat migawe pagawean anu hade atawa ulah ngalakukeun pagawean anu teu hade. Anu dipiharep sangkan bisa leuwih hade utamana pikeun balarea ka hareupna. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat diantarana anu kahiji henteu ngandung unsur komersial atawa teu ngarah piuntungeun. Anu kadua eueuh unsur produk boh barang boh jasa. Anu katilu anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atawa organisasi sosial nu teu neangan kauntungan. Anu kaopat mangrupa atikan, anjuran, atawa uar pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean. Anu kalima miboga target anu leuwih lega ambahanana tibatan iklan komersial. Iklan layanan masyarakat diwengku ku tilu cara midangkeunana. Anu kahiji aya audio. Iklan anu ngan kadenge saperti iklan radio, wawar, jeung sajabana. Anu kadua aya iklan visual. Iklan anu ngan katenjo sapertos poster, baliho, pamflet, spanduk, stiker, jeung sajabana. Anu katilu aya iklan audio visual. Iklan anu kadenge oge katenjo saperti iklan dina televisi atawa dina internet jeung YouTube. Maca iklan. Dina layar aya contoh iklan layanan masyarakat. Hemat cai ulah miceunan cai. Sakecelak cai herang, gede hartina keur kahirupan ayeuna jeung jaga. Ieu iklan miboga harti yen urang salaku masyarakat kudu migawe pagawean anu hade nyaeta ngahemat cai. Sabab cai gede hartina pikeun kahirupan manusa di dunya. Ngabedakeun iklan. Di layar aya dua gambar anu mangrupa iklan. Gambar anu katuhu sareng gambar anu kenca. Gambar anu kenca nyaeta gambar nu aya gambar rokok. Ngarokok nyebabkeun sagala rupi panyakit kanker. Stop pikanyaah keluargi sarta diri salira sorangan. Iklan ieu kaasup kana iklan non komersial. Sabab dina iklan ieu nitah urang henteu ngarokok nu bisa nyebabkeun sagala rupi panyakit kanker. Ayeuna cobi tinggal gambar anu dikatuhu.
liburan ke Jakarta, teriakin di Dufan. Mangrupa iklan komersial. Sabab dina iklan ieu nawarkeun pariwisata anu bisa nguntungkeun perusahaan, sangkan masyarakat datang ke tempat wisata pikeun liburan keluarga. Iklan komersial jeung iklan non komersial miboga harti anu beda. Ari iklan komersial mah miharep kauntungan pikeun diri sorangan atawa perusahaan. Lamun iklan layanan masyarakat mah henteu miharep kauntungan, tapi kauntunganana pikeun urang sadaya. Kumaha barudak, dugi ka dieu ngartos? Tah ayeuna hidup tos terang, naon anu disebut iklan komersial sareng iklan non komersial. Geuningan cara midangkeunana oge tiasa dibagi janten 3. Aya mangrupi iklan audio, aya iklan visual, aya oge iklan audio visual. Saupamana hidup ningal contoh iklan anu aya di sisi jalan atawa contoh iklan anu aya di TV, tiasa dibedakeun mana anu kalebet iklan non komersial, mana anu kalebet iklan komersial. Pamugi ku ayana pedaran ieu tiasa nambihan ilmu pangawruh urang sadaya. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten, dibantun kaparapatan, hapunten abdi hapunten, bilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.